Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampung Menes. Apa kabar kalian teman-teman dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, ini video lanjutan yang kemarin dengan Mang Santri Gondrong yang lagi berkelana. Dan kita sambung dengan ceramah. Saksikan dan dengarkan. Surga dasar keluar wallahu a'lam. Aduh Gusti Allah doagung janji ta Allah teh bakal dibere ku Gusti Allah Darussalam wa walium nang Allah ngurus ya teh urang datang ka dieu teh lain nang urang nang urusan Allah. Masya Allah lo baca lo manu garaga sararugi tapi diurus aku Allah poe minggu ka puncak ka Karangbolong ka Bali ka Singkofu ka Amerika hiburan tapi orang mah lain teu boga duit sebenarnya mah orang teh dan rada kurang Masya Allah watak lamun kurang ditaliti jang diri kurang bela awak sia jai keur serba pas-pasan mah getol salat getol ngaji barang kuari boyah maye dagang maju mobil geus kabeuli deui bakat imah ge geus renovasi meuli deui bahkan geus kawin deui sia awak boro-boro salat ya awak sia kau ngaji ge ku berat-berat teh tah eta maningan susah tah maningan sugih bunga jawaban siapa sih susah mah Demantak sangat luar biasa pengurusan Allah ketika nyana susah ibadah ke Allah sugi lebih mantap bagus ya Allah eta manggeus moal aya duana tam eta lah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah ya Rabb tinggal introspeksi bae aya nu ngomong kieu ka kula terang-terangan ya mah hampura cenah kiai kula carang ka pangijeng kiai iya tuh masalah sebenernya jaya nggak untung terugi ke pengijeng sia nggak tadi gitu kan cakatnya ya jaya nggak untung terugi sia jaya nggak resep ke pengijeng Allah jeng sia onap tapi nyana ngomong aduh cina kiai geus kebal teh ka pengijeng kiai emang aya naon gitu teu ngaji-ngaji pula cenah ieu salat ge meureun carang gitulah cenah kiai hampura aja ya hampura karek da kapangide emang jadi naon gitu hari aduh hari di pemerintahan cenah pula gitulah cakeun jadi anu jadi ya Allah kok bisa ngaganggu jadi pemerintah kan aktivitas ibadah kuduna mah geus jadi pemerintah nu tadi dihayalkeun atuh kudu beuki getol jatan dina nang hayang dina hatena ge mun jadi pemerintah di dinya aing teh bakalna geus ibadah tentrem jangan kencan aja mantap Allah nyarekanan ka urang ketika urang teu salat atawa salat teu khusyuk Allahu akbar leng hate kakaler kagencakan Allah teh aing kurang naon urusan ka sia hayang mah dibere mobil dibere tadi dahar geus keur penting sosonoan jeung pamajikan sia geus nginum geus isi aku ari beuteung seubeuh tina dahar tina nginum pamajikan boga bahkan geus kawin deui imah boga mobil boga sia keur ngajabat atawa keur dagang maju aing kurang naon deui mereka sia kasiang mah lah hadeup ka aing salat ngantun bego sia lain seuri buku iya nu aya di dieu dan seuri blon orang dikit-dikit waduh Allah jahe oke ya itu kurang naon sakalot jelema susah mah dahar isuk sore can boga nyana mikiran dahar jang sore kemudian kurang husu wajar geus baik dihampura ai sia babatok sia tah geus make babatok tak bari mah
tangkorak tah. Allah karim ya keur carita tafakkurna ahli-ahli sufi, ahli-ahli thariqah. Seperti gitulah Gusti Allah teh ka urang. Kurang naon deui sia. Sehat dibere, mobil boga, motor boga, imah geus weweg sakitu mah teu kabocoran teu kapanasan. Pamajikan sia, ya kuarina sia geus dahar geus nginum. Aja sia salat lohor ka aing masih puntang pantok kene eta. Hate teh kadi-kadi itu neuk iraha atuh sia ka hareupna ka aing. Urang ngomong kitu-kitu, duh Gusti kumaha atuh lain kumaha. Ku sia atuh kudu diusahakeun. Siapa ngaji per minggu neangan tempat anu ngeunaheun bae Pak sampai bisa ngopi ngerokok tuh ya ada bae ngaji mah datang ke jam 10 puasa aing tinggal rokok puasa aing gitu ngopi guys memehna bae guys saya mah 3 gelas gitu kere beres janji Allah anu ngaranna tadi lahum darus sorga ku hari narakana wa yauma nasuhum jami'a yauma zarab berarti Robna nasab geus lamun carita Rob kudu aya amil natu jatuh puguh teu karuh manasab amilna momol beres geus kudu aya amilna sadengkeun Al-Qur'an ngajelaskeun wa yauma yahsuruhum atawana suruhum amilna mana Imam Jalal ngajelaskeun dibuang simpen nakdirna ieu nu aya wazkur yauma yahsuruhum ente guru eta bae geus gaji alfiah mah ganti ku urang lamual wazkur ku urang ngayawana kul yauma yahsuruhum atuh jadi bae amal nakulu cek urang teh mah deuk imma kana mazukira pek bae deuk kumaha bae nu penting mah lempeng maknana laulan i'rab lam yu'lamil murad mentak di dia Imam Jalal loba bari bae abe kaharti ku urang lembur iki gitu kaharti bae tupungan saha teu marah rondo salah kita aja di akhirat bisa baca Quran henteu Quran henteu umur sabaraha umur 70 datang ka 70 tahun teu bisa baca Quran sia urang mun dikitu-kitu kumaha atuh gawe naon bae sia ayo malaikat gawe naon bae 70 tahun datang ka teu bisa maca Quranan lain dikitu-kitu doang bari dikitu-kitu huluna heuy di dunia ge urang isin ngomong di ditu ku malaikat gawe naon bae sia ka Mekah bae sia aing maca Quran teu becus sia eta pan ditongtong waduh kumaha aing ka ieu anu saja ge bakal dikitu-kitu pan deui bae sia geus gitu gitu isin di gitu tak. Aduh, masya Allah. Panggil bisa orang. Siapa bisa baca Quran? Bisa. Coba baca Quran. Diamalkan ke? Untuk sih gawe naon itu. Orang mah di dia neuleuh pan anu di luar naon sih eta? Teu nyaho dia ada. Dari tanggal Ambon mah naon sih eta? Ya sabodohnya anak, hubungannya anak. Ada getan tukang uduk bae ngaji. Wa yauma nasuhum jami'a dina ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad ya Allah jami'an kabeh jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun ai nu kataklif teh hiji golongan manusia dua golongan jin eta kataklif mentak di Mekah aya masjid jin ge ketika
Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh sampaikeun tah aya masjid jin nanti lamun ke Mekah urang kadinya meme ka Ma'la tak lewat masjid jin aya eta di dinya tan mantak sing ade di dinya mah sing ade masih kene loba eta jin di dinya bareng deuleu aya nu ti Bandung jinna aya nu ti Pandeglang jinna tanyaan ku urang teh mana ieu jin melulu ye nu eueuh teh ti Cilongok doang ieu mah sepi wah ti Cikupa loba bojong kang loba nam boy jin bojong daratang ka dieu kelas jin jadi kabeh dia dikumpulkan baik manusia maupun jin sedangkan di kalangan manusia aya nu kafir aya nu mukmin jin aya nu kafir aya nu mukmin ketika aya nu kafir aya nu dasar kekafiranana aya nu biasa-biasa bae itu kene nu mukmin aya anu sekedar iman doang tapi wasiat aya anu memang sejati imanna kabeh bae dikumpulkan di berbagai pelosok dunia diudangkeun ku Gusti Allah mimiti ditiup kabeh nagaruling nguguling pangkal gunung-gunung anu laluhur dong gedong laut kabeh rata setelah rata tiup deui hujan cai mani tak 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 maruncullah manusia di berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang zanab cungcurungan kajenting poe di mana bae zanab nama cungcurungan nama ieu aya bae itulah sunnatullah ka kawasan Gusti Allah awakna bea tulangna cungcurungan nama tetep aya bae jang pijadieun engke ketika dihujankeun cai mani teh tarembul di kuburan masing-masing kostoge plek 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 Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100 aya nu 1000 aya nu 2 aya nu 3 aya nu 1 di Irak di Iran wah pokoknya di 5 benua Asia Afrika Amerika Australia kabeh Eropa kabeh hararuda di seueur laut rata kabeh di seueur tatangkalan rata kabeh panon poe ngan saukur sahasta sadeupa bayangkeun digiring kabeh ku malaikat kamas mauqif ngaranna di mana eta teh letakna mungkuari diperkirakan hasil daripada riset para ulama di Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh lumatak Kangjeng Nabi lah pangheulana udang culat-culat Kangjeng Nabi teh aina ummati ilah Kangjeng Nabi urang itu mana pamajikan aing, itu mana anak aing, itu mana ieu teh tak naon kitu ngaranna sobat-sobat aing, langsung aina ummati, di mana ieu umat kaula. Aing mah asa ummati mah pan urang ge termasuk umat. Geus pangheulaana nya nama nu dipake ka inget teh umat. Pan urang udang sare teh udang sare kumaha nu dia teh urang. Coba ge, udang-udang tet urang teh ya keur boga bisnis tanah pangheulaana nu muncul AJB. Dia beda teh orang SBPT can kumpul sial jasa ye udang saya lamun aya jelema nu keur boga warung warung aing nu gaul nya gitu lagunya nutup alhamdulillah lamun nyana keur boga showroom begitu udang 5 poe kamari ye pa ieu sabaraha nya ye showroom aing ye motor nu bakal keluar mobil nu bakal eta udang teh naon anu benak hate sok gerak jadi ngomong lagi aya jelema keur bogoh ka jahe begitu hulang euy bibir nu aya jeung gunung gitu gunungna masyaallah euy pamajikan ngalamun lain ngalamun pikiran eta pikiran naon rahasia aya gerak sok daun geura di pemerintahan
hudang begitu hudang nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan nih pemerintah ketua rombongan Dailah karaya kabeh mantak deuleu hudang hesna urang mah nu ngarasakeun urang ulah ka batur begitu urang hudang hes ingat kana dunia apa ingat ka Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang ingatna ka Allah insyaallah jeung sabaraha ieu oh jam 2 oh salat kang hudang hes tah nu paling penting mah ta eta teh ya barometer urang ai aing begitu hudang hes nu dipake kainget naon aya nu hudang hes rusak kopi heula wah apa tah hudang hes geus kopi heula ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati eta ya Allah ya Rabbi nah iyalah jangan ngukur diri urang datang ke mana pangkat di hadapan Allah monggo Allah hudang heesna ingat ke dunia apa ingat ke akhirat apa ingat ke Allah eta lah dicoba geus bal kaburu maca doa-doa acan manukar itu udah usah banget alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur subhanallah bangga dulu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh waduh hadena maca doa aing teu kadenge ku sasaha tapi gegeraan ya da kacai langsung ka kamar sholli fardhu subhi rakaatain qoboan deres kene tadi deres kene wa yauma nahsuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu asim wabah dikiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat kiring kabeh wari urang teu bisa neuleuh ka jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi mau kaliru kos kuari baik kok kuari cinta bener ya lu kuari cinta milu ngaji teh cinta ulah disangka jelema kabeh ieu parang sana ngarupa bae ngarupa Haji Udin di Opi nu ngarupa di Arif jin eta di dinya nangkot bae di luhur budak gitu nyari milu di luhur budaknya nah ye bebiru ngadekeun kan bari geus ribet teh jin teh sia keur ngomongkeun aing jin eta aja lamun aja lemah ditumpakan anak bapak ye tiupan ceulina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ya bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuaring geus memasuki alam mahsyar digiring kabeh urang ya Allah mantak lamun urang dek merenung dina thariqah aya zikir pereum teh seakan-akan urang ulah neuleuh kana dunia jadi berarti ka Allah bae dek tafakur ge pereum mengalihkan sebab anu ngahayal ge pereum ka anu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkana ngaju mundur ieu usaha kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan pereum ya ge pereum kieu hayal pantak tafakur jeung hayal geser setik ngan beda tafakur mah aya kolom-kolomna pantak teu sampara ada tuh nuduhkeun mah tafakur teh pajar ngahayal lah aya tafakur naon tingkat mana itu hampir sarua aja ngahayal bos kitu lain nu ditafakuran teh naon nafakuran khalqu nafakuran dan lain-lain sebagainya
urang kabehan nih jami'an datanglah ka Mauqif ke tempat nangtung rantung kabeh jelema anu teu digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh kuari mah manehna lang teu asa digiring ayeuna nararia aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing mal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu ku aing dia golok ngaing ujarana nyampai di taknak dia eta kan baduy tah gitu tah kagiring mah kabeh pokona menuju gunung karang gunung karang kagiring kabeh satunya berdua anu lima di luar benua ge andai kata ya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ieu komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya tah apa guna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalagan di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat mantap urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf Heseun Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan, Libanon. Aya nu setahun sekali, aya nu sebulan sekali, anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna. Tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah. Dilangsungkeun engke ka Gunung Qaf. Surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul engke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mun nyaritakeun ka situ apa nya sobro sia ulah keur nyaritakeun alam tak pas kitu tah aja mun teu mungkin atuh mun sia mah datang ka dinya mah pengertian geus betah dirinya mah atuh sia pamau bodolos tak pas kitu tah moal disebutkeun eta ku waliullah min masyarikina magharibina ila qafin ila qafin tu aya mantap aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrangtek aya di negara mana kafir keneh nya bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teh nyaho ko bentukna kararieu ngomongnya nanti nyambung jeung eta tapi nyana aya dirinya. Nah, satu ketika kapanggilan jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya. Ditanya, oh, ieu mah lain negara anu aya di peta cek waliullah. Di peta mah hanya Asia, Amerika, Priege, Australia, benua gitu Eropa. Tah, ieu mah di luar anu 5 eta. Mana ya dibedakan ia adalah Qaf tempat naon tempat para malaikat tempat para jin anu bararesih tempat para wali nu bararesih kok ulah bisa kadir maha kawasa Gusti Allah langsung nya asup Islam dirinya balik brai deui nyebrang deui brai aya hasil riset penelitiannya akhirnya asup Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik urang orang Yahudi wae di mana bae ketika meneliti arasuk Islam jadi hidayah teh macam-macam ya di imah bae anu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang terus insyaallah datanglah urang ka mahsyar datanglah urang ka mauqif baheula urang di dunia kuari iman ka Allah
aman. Aman geus sama. Nu kafir aman sarua bae. Tinggal ngajeburkeun doa. Bendera masing-masing aya di dieu. Panggedena bendera Kangjeng Nabi urang. Bacaanna la ilaha illallah Muhammadur kurang sok dibaca hari lebahin tarawih tas tarawih tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah. Wah, aya deui bendera Firaun. Si hade besi masuk kadinya. Bendera Abu Jahal ge embung dipasang we eta bendera aing langsung dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal. Musuh langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae. Ulah cak Abu Jahal bab di Cikupa aya anak buah ente kan. Supaya nyahoeun. Si ade ulah salah bendera. Wah, mana cenah bendera Golkar neraka sia kajian kumaha ge. Neangan Golkar di itu. Blon teh budak. Ustad deui tolol. Batur di Budoli masalah lah. Gusti Allah agar Golkar di akhirat mal aya. Ketua Golkar lagi geus modar. Ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu. Ya Allah, kabeh jami. Nah, nu mukmin muttaqin aman. Anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nya geus tinggal di kerangkengan, tinggal digusur. Kuari maya jelema nu katadina bergaul jeung jin jeung setan. Bergaul emang masuk osok. Kumaha bergaul jeung setan? Ieu. Yes, Bujan. Nyana inget menya. Yes. Inget menya make iket dalam bahar di dieu gitu. Ke baju hidung itu. Pasilian, ayah di pasilian yang anu gitu non karena mau ayah kene yang di mau biasa dua suka bumi datang si muda karena dapat naon wah karena dapat suka bumi berarti ya. Oh iya yang mentak diundang ya ka dia iya kayak permasalahan naon. Iya yang dagang aju mendingan lapor ka dia dagangna rugi bae ayo supaya kumaha aman. Atuh tidak mau dituyulkan gampang. Eta karena bergaul jeung jin. Ieu aya Al-Qur'an lain lalaga. Sing hade tak ieu talak ayat ieu bae. Kabeh sing. Ya. Ieu bergaul karena jin jeung setan. Ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah. Anu nyasarkeun ka urang. Urang lempang. Saya sia sambarang lempang ka wilayah aing. Henteu pamit heula dicekek sia ku aing. Pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tanggal Isra. Ya. Kunaon di dalam surat ieu. Dalam podcast ieu sugan urang mah. Mulai urang. Ser nu boga di dieu. Sahibul wilayah kudu kumaha lisong gede endeun make ancak di dinya koean setik kulaya bugis papais jin bagi kabugis parah ya jin Masya Allah karim model lihat yeula ancak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui
sorana. gas cokot. Gas. Sia ku aing Gas. anu diutus. Bangkeun geus. Hajat. Hujan kajen ku kumaha. Lapor sia ka aing. Jadi kudu kumaha? Botol. Bungkus ku sempak nu hajat. Ayun ku sia. Handapna tendeunan ruhak didinya tendeunan buhur. Bebeja ka aing tahan gitu hujan. Tah atuh sia keun teu bebeja ka aing wilayah aing. Pura-pura. Ayo gerak-gerak ditungguan ku aing. Ulah salah handapna rotian. Sia dasar setan. Ayo pada tersia do sokarar itu. Ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh. Ajar urang eueuh. 10 menit deh ini. 15. Tempatnya kurang bagus, jangan kamar nu sepi. Itu syarat. Aya nomor yang ini, aya nomor ya, ka dokter geus ka bapak geus. Cabut aya pakuan tadi beteung. Mun loba mah bisa pake ngabangun. Aduh, setan nyuri goblok ieu. Keluarga dari ieu dah. Geus, etalah nu kos karar itu. Di mana tempat-tempat negara itu aslina tuh deuleu di Sukabumi. Jampang Surade, Akidulan. Mana deui? Tuh Ciamis. Nu kamari tsunami teh mana kana? Oh, panjang geus kadinya. Ya, berarti sia nyawa eta. Pangandaran. Tuh Yogyakarta. Anu sok ka gunung teh. Naon garapod kadinya pangput geus kadinya. Boga anak aja nyokot daun teh ya, diusulkan ke ditu. Ternyata tah itu kepala ge rombongan anak. Aja ngabar lagi we pan anakna percaya pan. Kudu boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya. Mulai bejakeun sika kadar itu. Aing menyaho bae. Ini cenah kieu ka itu atuh geus bae. Eta berarti ge Allah Allah. Aya di Yogyakarta. Masya Allah Karim. Di NTB pegunungan. Nu di dieu paranti mujahadah. Nu berak dieu paranti muhasabah. NTB lain lalagaan. Gunung-gunungna laluhur. Paranti tirakat cek bahasa urang mah riyadhah. Belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kunsena di dinya. Tur lain paranti riyadhah tama di dinya aya bakalna teh hiji tangkal. Di dinya bakal aya nu ngarumbai. Ka eta teh akarna bisa dicokot. Kemudian nu ngarumbai kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbai kos caringin teh? Video. Naon ngaranna teh? Di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbai. Elah. Hah? Ya, etana jeung daunna berbagai-bagainya didinya bakal ditetep diticingkeun ku kunsena dengan babacaan-babacaan di luar Islam. Sarua unggal daerah NTB seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat ambalaya di Jawa Barat mah Ciamis aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok sejarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambalaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dieu zikir be ilallah tekebal aya naon ieu Cirebonan itu sasar zikir tinggal zikir. Masya Allah. Hese di berantas. Ya. Tuh, Banten sarua bae. Ieu Banten di dieu kesultanan. Ilmu kesultanan geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat. Aya ilmu kesultanan mah teh diturunkeun. Sebab ketika sultan hiji, sultan dua, kabelah dieu nya istiqoroh geus teu mampuheun neruskeun. Tilap
kitabna aya kan nu mantak bisa nyaritakeun panten Tadi ieu tidinya. ilmuna dina jurusan ilmu hiberna bae ge sok dicaritakeun ku ari ge seueur hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatna organisasi ente nu nyarah organisasi bantenna eta lah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya mulai Indonesia dia nyaon tengah aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mah sih nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan amanya namun sia yang cara aing jadi aing dibandingkan tuh pulah lagi gede jasa ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumnya Indonesia ye aing ye akar Banten pang mana ulah nyaritakeun pang sok aja calu utak sia ka guru aduh pohara jasa unggal daerah encan urang ka ditu ke Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera mau bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar kemis datang ka Lampung ayo aya begitu gading gajah ngagolet dicokot moal kebal deui modal cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun mau singa dan lain sebagainya leumpang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kan leuwih dahsyat teh dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat teh urang ke Kalimantan leuwih dahsyat teh ditu nu mantap urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR sana ge kuatan gitu moal kuat emang gomaha gitu ieu ku ari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribet Amerika ge sieun sebenarnya sionan atuh anu jelema hiber di luhur cek Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang tak bisa hiber bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia eta ilmu jin lu kasar itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin setan nu aya di arurang keneh ieu hambalaya dikematan setan teh urang teh jadi anak buah setan sakumaha hayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setan lah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sakalinya nu lurus dua kali ka ditu ngacok itulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika urang digiring kabeh di masar datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah bubuahan ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins kumpulan jin setan curi cari jin setan Qolis taksartum minal insi di gua maneh geus pohara pisan waktu di dunia bergaul jeung manusia nyasarkeun manusia loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh wahai jin wahai setan jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan berubah suarana berubah akhlakna berubah tingkahna berubah syariatna sehingga lain nuturkeun syariat Kanjeng Nabi Muhammad nuturkeun syariat nah sia kuat bakal diadili udah pernah sore
nya manusia anu nuturkeun setan teh وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaranna unggal sisi laut mah loba bae ka nu kararitu nah ieu dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak-ngancak dan lain sebagainya anu tadi diceritakeun eta lah pecinta para setan para jin ngomongnya teh di hareupeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deui istamta'badu nabi badin kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami sebahagian golongan manusia sok ngalep senang ka bahagian jin kitu keneh jin ge sok senangin ke kami ngakunya na dirinya ikrar lantaran geus diadili intafalin subita zinil jinni lahum syahawat aya anu ku syahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit teh sia fasilitas aya di sia mobil sia aya sia keur sehat aju siapa nuara keneh duit sia loba babarikeun sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapenang panitah aing cek setan atuh deuk naon deui ku aing atuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur nu nyahoeun geus tenang tah urusan mah jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh akan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah hotel sih hayang nu jangkung gede aya hayang nu hidung lekeng aya nah ieu sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana sia hayang Amerika aya sia hayang Inggris aya sia hayang Belanda aya sia hayang Jepang aya sia hayang India aya sia hayang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah teu kudu ka hotel tah mah tah di dinya ke kawasan ambal aya lu bener pan kanyahoan atuh pan malam baru sempak ambal aya ditanya ya merek kan pan di boarding merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh nu numbakanana Bojong Cikupa terus mana di Ketos Putat Pasar Kemis nu eueuh Cilongok doang kareng mucikarina Cilongok mah sial Masya Allah iya dia diling ke istamta ba'duna bi ba'd kami teh ngalep mangpaat jadi dukun kami teh terus dimangpaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan cek setan kieu ku kami dituturkeun jah setan ge sarua bae kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta ba'duna bi ba'd tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pamarentah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkap geus jelas nu keur diadili ge nu deuk mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedengkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunan di pusatna tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo beneran nunggu kadele itu geus kasih nyaritakeun anak kos itulah setan diris ka pamarentah mah tengah digoda ku setan ge diris pelimah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat nulis ilmu aya meta atuh kuari mah sok make atas nama dakwah mantap kunaon yang dunia cek masalah engke ge
izin pesantren majelis salim dan lain sebagainya mobil mah eta kakaraki badan lu bener kuari mah metak juri teh nguntungkeun numpakan kiai ayo sih udah sok cicingin saya jadi kiai ngamagahan ngaji ambil jurungnya sorok haju cicing bekos kisah ya jadi wali ente jadi soli ente atuh nyeun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah yang ora kene kajen nu apik siapa ulah bagian nu apik mah ayo jeung aing tuawan si anu ke sageden deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu jadi DPR nu juga ke negara aja enggak mah urusan negara mah rusak penting penting masih mah kembali mobil jadi imam majelis salim posong eta kitu bae sih ulah hese geus kere ku batur ge sia dikiaikeun ku ari ka kana ustad bagi supat kiai ke lamun geus boga maju soalnya bisa disebut buya sia setan saya menu ngariung tetangga lantaran tetangga dek hajat nyana ngarep-ngarep diondang berarti teh tolol tetangga teh nyauna aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiai masa kiai teh diondang masa batur menang berkat esian teh lu pantes ge sia kiai na cak setan telu kiai kena lu goblok ikan dongeng setan nih siapa cara di setan kabe pak iya kos gitu tah Masya Allah karim iya horeng Al-Quran Qala awliya'uhum minal insi cik anu selaras akur sapa godos jeung setan anu bundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana samta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya dirinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana samta ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meuli sia teh tah atuh kuari mah alat-alatna naon di antara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin ka dituna anggur jin ka dituna ayo segala jin petakeun Gusti tah aya engke paranti nu ngematna segede kieu na ge mahal teh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeul ku jin mahal teh sacoel kieu mah eta segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 mantap ngemat jin teh mahal anu jitu tah senget ke urang aja dararatang we lain nu kitu aing mah jin Gusti mah teu butuh urang jitu sia mah kakasiak aya datang ka lain eta nu jamringan datang iya itu cenah tuh aya merah deling mah abang merah deling mah ini datangkeun ku aing kuari kan coba beli heula tuh aing aya naon apel jin ya aya tah urang anggur jin dah ulah sakitu 5 kilo can naon tuh